mararanga bulan kasadayana urang sami-sami banungan urang titena cep cense di mana ieu teh anu saja ngahibur panganten sakali keluarga Bapak Wartan teh kapan ieu teh wawakil timungul pawenang putra teh Mang urang sangakeun kana atuh ibing anu mungaran bulan adi wilujeng wengi wilujeng patepan kan ieu dong ngawanyang sejang ngawina tawis baang bubuk kajega kita pingkeun wayang kasadayana cinta seni Sunda pagelaran seni aturan rasa dayana cinta seni Sunda warisan luhur bangsa gini kebalik katuhu ieu buset selain iya kebalik tangan pagelaran seni wayang rining kabinang kita si pasir tinggawi lambang persatuan sauyuna sampai maju babareng pagelaran seni wayang minton pinang kita Darba tegening rayu seibing munggaran hapunten bade ngiring mepes kesang maklum parantos ngibing duken kalungat leet gule sanaos tadi ayah hujan karaosna haredang bayeng yang bulan katambi anu nongton sakieu seueurna doh wilujeng lengah kasadayana bamiraos mangga ulang sami-sami ditena mangga hapunten ka Bapak Hajar hapunten kasadayana ieu Allah salayang sindir dina pawayangan mangga ulang Bapak Kades boga maksud kerengelingan rumingkah doh di ieu pawenangan Bapak Hajar Bapak Warta aya rumingkah di pawenangan gambaran sifatna jalma sawis pambage upina tegedeng dok eda maju eta harus maju
mundur anu eta maju gitu jangan eta mundur eta harus maju jangan eta mundur jangan maju tuh maju mundur eta harus bola jangan kendor eta hehe bola aya kubadah bulanan bagian sumping nyangakin hormat kali salam wilujeng leuki periogi dan dosan masing diri di mana akhidi di muncang ela kawitana bubuk rupina atur punten anu kasuhun kasadaya samilangnya lagu klasik anu asli Allah warga seni pedalangan menonton jangan tinggal Soroyo ayo warisan pujaga urang nu wajib dipusti kami kasumpingan segening dok edam kesatria saieu dok tidak majimat taripi segening anu hei pasti ngabantu pangitahan jadi penerangan dia ko dasar pamiri nyangakin baktos kali segening dok rupina kata dina pagelaran mana wayang wilujeng leuki ngapa wartasan gaya danget tumuang Allah pirang deui Ari Pak Haji asli aja Bapak Haji Asdi kali ibu Keresekar Gatot Nayaga Bapak Haji Asdi kali ibu jadi ciri anu pasti bagia sumping wa begini mangga jangakin baktos kali hormat orang rajang pangwangunan mangga wilujeng ngengah kesepuhan sangkan kahontal tujuan pinami karaha rupina akan lagi tekan tungiring kuan dunga hes tegening edas sahanu paris nyandangan ajung seni pangwari jangakin kali hormat bulan kasinuhun warga Jatan seni du kajuragan pedalangan alam jatan nanyakin baktos wilujeng jangan tak ada pitu munjungan kesepuh mamangpeng kene hanet lebaran akan masih gede hampura bulan sugana sok lingih atuh di mangga pangwangunan punten ai pagawe nuansi sansi di damadama
dipu pusti dipi mama dipi mama alah pajaya pamisane di payun ulan pamisanes nu kaduna Bapak warga kali ibu Allah pajasdi ayah Pak Haji Asli itu gening kali ibu Maesaro Kang Uu aturan Kang Uu ke sami ulan ini nanging anjeun nama teh kalabat di dieu we di pipi sok lengar kitu jalan Kang arema ge sami oh beda ieu mah ieu. kasar edas sok di ditu tuh sareng komunitas BMI komo di zaman kiwari independen ayeuna zaman kan segala risi bebenteng moral nu pasti lintang agama jeung saleh Allah dulungan nyamatna teh kadulungan mah yang dibere titena mangfungsan minangka bubuka lawan iya wayang nu jadi perlamang hirupna urang pagening eta ulah nu dipedar ku kidalang nu ngahaleuang kaleuang lain nu urang kagungan saha atuh eta tapi kagungan nu maha wenang dina lampah wayang Kurawa bacaeun urang di dunya kaji ku sadayana ulah nyalindung abdi ka Gusti tina panggodana setan anu dilaknat angin mas kalawan nyebat asmana Gusti nu kagungan sifat murah kalawan sifat asli Rahman Rahim teh eta ngawitan tina gelar pagelaran wayang Purwa ieu kidalang kanda buana hartos nakanda carita buana alam salah sawios kidalang anu tiasa ngabukar bakir pangeusi alam dunya dina alam pawayangan anu dipimpin dengan ku pancaes sirip sinir sastra sasmita sidarengan simul wareun zaman kiwari nu aya patula patali sareng kawajiban manusia yen manusia diwajibkeun pikeun tapakur tadakur mewah tasyakur sing tawado urang ka Allah upami nonton wayang sawengi ngotek tak wayang sakotak kumaha eta ieu teh sami sareng urang ngabukar bake rahasia na manusia rahasia antara hade jeung goreng salah jeung bener margi sacara teu langsung ieu pagelaran wayang teh nyaritakeun hade goreng salah bener adil sinarang murka geni eta cing sakajaman nu di dunya nami lampah kasayan ari hasilna kumaha di dalam
kasihan bakal kenging kamuliaan sawang suna upami jama di dunya nami lampah kabonan hasilna bakal kakakan dina jurang katungaraan margi melak hade moal jadi goreng melak goreng moal jadi hade numawi manusia di dia gaduh keyakinan moal aya jaman nu salamet tina jalan salah moal aya jaman nu cilaka tina jalan bener ana yakin ngetenan kehidupan di alam dunia moal aya kenyataan anu ngaliwatan tina amal perbuatan yo urang mau ngaskolot gitu kacarios dimana di sabta pertala hartosna sabta 7 pertala bumi di salebeting lapisan bumi ke-7 di permukaan anak aya karaton anu endah rahayatna tungkul kana juku tangga kana sadapan makaya harta nu nyanangan rizki anu halal nu dipikaridok ku Allah sakedahna kitu Kang hajinya atuh tangtos ieu salebeting sabta pertala tireumeuy beungeun ramai kadaharan tiis silih herang panon patanina sugih mukti padagangna sararenang kaum buruh teu aya nu ripuh para pengusaha majeng dina usahana kolomerat sadar mereka fakir miskin layak dina kahirupanana sapiku pawing tobong kurampung langka begal anu ngaranna hamu aya karaman anu tumiba ari margi ti kawit luluhur dugi karahayatna parantos nyepeng kaimanan numawi teu aya nu wantun barang canaku pamiru masa dirina teu neuneut moal aya nu wantun metik upami rumasa dirina temelak anu jianteng jejer dina pagelaran wayang kakasihna naga tatmala eta Kang Haji asli dipayunan ku putrana Arya Bima salah sawius jenderal di angkatan darat kakasina Raden Hantraja oge pasukan di Tegal Gorowong Semalura Kuda Pawana Sapala Putra Astra Jinga Dawalagare Anton Hansi penyedak Samia Pratanga Piantara jajaran dinera inna Sri noning pasewakan busana maneka warana busana maneka warana maneka warana maneka warana Sritin meninggal pasewakan busana maneka warana maneka warna sadempak kepes puting mutiana yang ngapan cerai ingat sarwaru kemah lalu sarwaru ya rengeng manik narawata
nitih kana wanci bade pancaka kinu dipamrih adilana sae kula mangsana nu utama bade mukariwayat anu dipamrih aman sunu kana waktu bade nyukcuk saur tinagalu nu dipamrih mamurana nyarios kawontenan di permukaan bumi sabda pertala dina pagelaran wayang purwa dina zaman animisme dina zaman dinamisme dina zaman eta kuat warawali salapan ka 10 tunggal nyebarkeun agama Islam teh ngangge perantawisan wayang Nyai wayang nu nganung pelamang hidup manusia nu gelar di Maracapada anu dipipiningan ku sirip sini di kalangan ku silo kasar saspita dirimunan ku simul buareun zaman kiwari nu aya patula patali sareng kewajiban manusia yen manusia gubrakna ka alam dunya ngalangkungan ibu sinar ngeramat tayalian dikeun ibadah tur eling ka Gustina Unirahangan di kamekaten nagatat malak kedaling lisan pangawakan anak jangkung dhuwur simbar dada rambut dipikok gaul bulannya ngikut zaman modern ngangelancingan dilepis anu palebatu urna di bolongan nanakeun ieu buta teh modern dina cepilna dianting bade ngudag modernisasi bungah manahna ingkang putra Raden Hantarja Jenderal di Angkatan Darat Pratus Madep ing pangkonan mira unerahangan di kamekaten lir macan siram baya metukang Brahmawati cobi aya kunikmat eta pujang angelo aduh aya pisaur tuh geuning upujaning ati buah hate kemang soca mustika mang di pawenangan anu payus dipiagul pantes dipireus wajar lamun didamak-damak majeng calikna kapayun ngagulung di dieu jeung BMI grafik geserkeun eta pangcalikan teh kapayun mang sono anu taya papadana jalu iya tenang ai boga pemuda anu kitu ye putra panjenengan Hantarja payun kapihatur ngahaturkeun puja pangestu nuhun nuhun man soak ai ngadengin kali prakawis pilih aya kalapatan ageng semua terlip paralun malu disuhurkeun mending kali rimah meni mugia kang jeung bapak ngapunten aya kutegel gitu tegas jadi Syemah hidup ditampi ku dua pandangan kiwah lantengan simpen pulung ati pundehing mastaka atuh dina prakawis kalepatan sanaos timang no problem
ya naon I no problem teh Pak bahasa Inggris teh ya mata kudu gaul geus ya teh jeung komunitas BMI teh kitu ngarah lamahan wawasan sia teh sabab komunitas motor BMI teh lain geng teh sia teh namahan baraya namahan silaturahmi malah percatur bulan sakali pan urang teh ngayakeun bakti sosial beda deui jeung geng naon jijigan geng dijajakeun pada iman problem atuh heuh nerangkeun heula teh naon hartosna no problem teh bahasa Inggris katanya bahasa Inggris naon nanti apa sih sok aya gening dahareun dihuapkeun kana sungut ablem eta mah tuh ari ablem mah kue nu siga surabi apem ai apem mah nu nong-nong tarang eta mah mun jauh atuh kana tarang kana apem kudu gaul nu matak tuh saur bapak hajat teh bapak Ata Rabu teh eros urangna teh kudu namahan wawasan ulah ortodok jadi jelema teh kudu nginum ka waktu mi bapak ka zaman pinah-pinah cai pinah-pinah tampian bapak tiasa bahasa Inggris tong disebut semar teh nya bahasa Inggris mah cing bahasa Inggrisnya selamat malam good night wah anjir pinter bapak aing ya disaprak gaul jeung BMI jadi pinter bapak dewek ya ai selamat pagi good morning selamat siang good afternoon selamat makan good eat selamat tidur good sleep selamat tinggal goodbye selamat mandi good jubar nah iya dah moanya ya bahasa Inggris good jubar eta mah bahasa buyang urang dia urang muncang elak munakarep we cing ai bahasa Inggrisna nyaeta buku abu bahasa Inggrisna biru blue buku biru blue book buku biru titilem kabalungan buluk buk nang ngerebok eta mah eta mah nu ngerebok wae mah patuhangan tukang trompet si Abah lamun di komunitas BMI dari si Kang Acil kan kena barang haka deh lupa ai hartosna bahasa Inggrisnya jalan walk berjalan walking sedang berjalan to be walking ai tidak bisa berjalan lumpuh teu bisa berjalan kan lumpuh jelema mah tapi heueuh deui nya euy lamun ceuk urang muncang eleh mah teh game parking nya hebat Pak ai sugan abdi mah jalan tewok berjalan berwok nah kapan tinggal namahan ai can jalan can dewok ngaruksak falsafah teh nu kitu bahasa teh teh ai bahasa Inggrisna saminggu week 2 minggu week 3 minggu week ari 4 minggu ngawik ai bahasa Inggris na malam minggu
kuik-kuik wae nu geulis meureun una karep we ieu kolot ya yeuh bisa prak gaul miluan memotoran wae eta beungeut karebi kaanginan meureunna pan urang teh aya kasebut rider mah tanpa mengenal lelah we. Nah pernah selain touring, wah touring teh deket-deket anu Papua Bengkulu kamari anyar keneh ti Prabamuli milu henteu aya mah hees curi teh ya nu milu mah batur tak jadi hartina nu balik deui tadi hartina no problem teh tidak ada masalah. Wow, eta teh sae atuh. Mangga lajengeun. Bapak dewek di saplak gaul jeung komunitas. Ieu awak nu bayuh-yuh ieu. Ngadak-ngadak lintu dalam mun bapak jadi awewe moal teu bogoh aing. Ieu tembokeun bujuna mi demplon kitu mo. Baheno lamun awewe mah ieu teh lamun di komunitas BMI masih bunda ieu we. Si Bunda Rika. Ampun. Urang saling maklum sareng mang jaluk sae babar. Dawu. Margi dina prakara kalepatan mah namina gejalma munalung ti kana kalepatan batur mah pan urang teh sakontrek kayu api. Tapi upami ngoreksi kana kasalahan diri pribadi sok rada hese dikoreksina. Dabu paman. Malah agama didinya parantos marentakeun gedekeun urang teh silaturahmi. Hablul minanas kurang teh barengan jeung hablul minallah balan kudu imam dawuh siapa beueuh deui cimat nupang ampuh-ampuhna nu dipibana usakabeh manusia teh saling hampura jeung papadana dawuh paman dawuh komo pan kamari urang teh parantos merayakan hari kemenangan Idul Fitri sabulan campleng urang teh bulan puasa nahan lapar nahan dahaga ya anehna teh ai batur mah pan di bawah puasa teh awak teh turun kiloan teh da bapak aing makalah ngalintuhan sing horeng diintip teh jam 12 teh ngarengkok we barang hakan meakeun sesa saur dak aing kamari panungtungan hampir-hampir rek batal aing jam 4 teh untung jam 12 aing dahar heula aya hayang sieuri mah aya geuning nu jelema geuning nu anu kamalinaan teuing da salah atuh puasa teh ulah di bawah sare ieu mah rajin tamat sare ti jam 10 udang-udang setengah 5 budak leutik ge tamat begitu mah ieu mah dewek teh mah caritana dewek da puguhun ngaran bulan puasa da dek teh di puasa era ku anak aing teh lalung se jam 5 teh pan sok aya kuliah sore ngupingkeun tausiah we geuning para alim ulama setengah genep teh bari nyetel TV dek teh gele-gelehan nungguan adan ori pas adan pas lilir dewe kudang kadenge suradan la ilaha illallah keur kurang tara syukur
anak geus subur urang tara kurang keur susah tara bunga anak geus bunga urang tara susah manusia teu cacat teu menak dengan cik dina hiji martabat sae lah sumuhun pan martabat teh aya dua ulah hiji martabat telur dua martabat manis atau ngaheureyan oh saya sepuh kalakah di bawah ieu goblok dah jadi ngacaukeun kana suasana itu di bawah touring sok beli si eta mah dawuh urang saling maklum sareng Mang Jalung sae babad sae Kakang Semar Kapayun Kakang Sangu Brunta Kapayun Kakang Sangu Goreng lain Sangu Goreng Sangu Brunta atuh jenengan teh menculak tilu sanes Kapayun anu aya anak yap Kapayun ngayana yap Kapayun Kang Semar disimap di Semar ti payun anu kapikatur ngakaturkeun puja panges kok kakasepuhan nuhun Kang kali perkawis pilih aya kalepatan kajuragan Arya para lun-malum anu disuhurkeun weninggalih nu dipamrih ayana geningan kumaha Kang jarum sapotong diangge ngakaremat jagat angen kelor ruah reoh Surabi loba apem ngarana Kang Tinuncak Siti Bentar paraku maju ku barat hapunten anu kasuhun disimap di Semar bilih kirang tata titi duduga priyoga bongong cok logo kamprotan maklum abdi mati kampung Baulisung bilih tesa pagodo sareng mamanahan juragan Arya hapunten ayana kayana nuhun Kang saling maklum sareng kula kajuragan anu nuhun wa saling maklum sareng kula sae nuhun wa Pak naon jang sakedap abdi bade naros ya ka Bapak naon pan syaur Bapak teh mah urang teh ulah era nanyakeun bisi kapoekan sabab aya keterangan malu bertanya sesat di dapur di jalan jang hapunten satiacana bilih abdi nyinggung kana memanahan sepuh naon di Bandungan ku abdi anu bodoh eta pisaur Bapak nu neme tidak sesuai dengan kenyataan apa perkaranya Bapak aing lo terbe Bapak ke abdi ngagemor-gemor pot omat lamun urang salaku sunah kudu nyuna bengket ku budaya ya jiwa raga urang teh bener lamun ngaku urang sunat mimiti bahasa nepi ka budaya nepi ka pakaian nepi ka adat nepi ka kadaharan urang teh kudu nyuna lamun bener urang ngaku urang sunat benar
benar bapak itu. Tapi di Bandungan ku abdi bapak teh ongkoh miwarang ka abdi kudu nyuna, tapi bapak teu nyuna. Teu nyuna di mana bapak? Neme bahasa naon eta? Adu aya anak saur bapak. Pelajaran di sekolah teu aya anu kieu. Jarum sapotong dipake ngecosan cangcut nu butut. Da lain kitu atuh da teu make cangcut aing mah. Jarum sapotong dipake ngahareumat jagat angin kelor wah reoh. Surabi loba apa mengarana Kang tinuncak siti bentar parahu maju ku barat. Da eta teh bahasa naon teh? Sunda sanes. Papua lapur. Inggris komo. Eta teh bahasa naon? Iya teh bahasa buhun. Apa selain buhun? Batur mihun eta mah teh. Ai mihun mah lain bibir nu monyong, manyun. Ai manyun mah urang ai barang dahar ngeunah, duh cenah ieu kadahar teh meuni manyun, manyos. Tong sok dirungsak ya. Ieu teh bahasa Kang Jendalem. Bahasa menak, bahasa si Abah naos. Kolot baheula tapi modern. Ieu teh bahasa Kang Jendalem. Menak ieu teh jang. Lamun ku bapa dihartikeun jorang. Oh jadi lamun ku bapa dihartikeun teh jorang nu matak menak baheula mah lamun jorang teh teu katempo ditilaman. Kolot baheula mah lamun jorang teh make tilam make casing dikemas teu pulgar. Mun nyebut jorang teh pan budak aya mah pulgar tok moal kana jorang teh. Baheula mah pan kolot baheula nyebut bobogaan lalaki ge larangan pameget. Nyebut kana bobogaan awewe kahormatan. Baheula mah pan ayeuna bageus leungit budaya pulgar. Nyebut kana bobogaan lalaki ge kanyut we pan. Ka awewe kewuk henteu sia. Make jeung kewuk jeung saha sia teh? Jeung sok salah bahasa naon sok aya geuning awewe kunaon cenah ibu teu ka masjid nuju ka sumpingan tamu ti mana cek dewek teh naon hubunganna tamu jeung ka masjid eta teh bahasa atuh bahasa mah ulah-ulah nyebutkeun ka sumpingan tamu nuju men kareseban gitu ulah kasumpingan tamu banyak kan getih nyebut tamu. Ieu teh sarua jeung tata rucingan naon sok ku bapa tebak lamun bapa jago mah kolot baheula eueuh huntuan eueuh panonan eueuh sukuan eueuh irungan tapi bisa ngejot getih. Lentah mah aya biwiran. Orai mah aya sungutan beungetan ieu mah eueuh beungetan, eueuh leungeunnan tapi bisa ngenyot getih. Taluk soptek. Nya, gandeng goblok sia. Eleh bapak aing eta lucing mah ku aing. Eleh sia teh aing gapleh ku bapak. Eta lucing ngamunang dewe. Da kitu. Ieu teh bahasa buhun. Ai buhun teh kolot baheula. Bahasa nyumput man bahasa Kang Jendalem. Nu matak urang budaya ulah diruksak teh ngarah apal kana silsilah baheula. Di mana manusia apal kana silsilah baheula moal aya pemerkosaan di urang teh moal.
naon sapa bahasa ayeuna mah geus teh sieun awewe teh ku pamali baheula mah mun awewe kaluar jam 6 teh ku indungna dicarek awas ya montong kaluar leuwih ti jam 6 pamali aman awewe teh jan pan ayeuna mah teu dicarek ku indungna teh sieun bahasa pamali awewe jam 12 ku kulintingan kita dicarek diantep we ku indungna 2 bulan jo reuneuh we da teu apa kana pamali saha nu ngareuneuhanana nya Pak nyawa teuing ieu teh buhun kolot baheula nyata para karuhun ai para karuhun teh lain juri kokolot urang nu geus eueuh urang asa ti inung asal ti